Sing banget. Gua RT budak. Motor temu gak duit kasbon. Ambil goreng cau. Lelok hansip di tangga jagaan makam. Atau padahal mah kudu jagaan. Kita mau perantau ieu. Tunduh sawaki ge lah. Kalau orang lain lain. Belum ayo mereka dia. Mau ente budak gitu. Ngajakan kan dia wae. Tuh. Bener we. Oh no. Hey. Mana mau kita jaga makam teh? Aduh. Buat ngerok bangkok. Ngipok. Kemana mang kata meureun. Sinarian ayeuna bager, barang eta kasbon. Ten karitu ah. Keun aya tuh. Tuh. Bener we, keur molor. Set aing mah. Woi, dijakeun ah. Cuman yuk, molor wae, mah. Hidang kita jaga makam. Buka PT ah. Apa penting molor. Lu jaga teu naon aing ngilik ke pos ronda ge. Eueuh. Patroli, mau foto bentak pan. Eueuh, sasaha keur penting aing muter wae. Laku ah. Si sinarian tuh minta kasbon. Apaan tadi minta kasbon? Tadi berek udinya malah goreng cau. Goreng cau aing beak kudu eueuh ka mana meureun. Penjak urang ge PT. Kasbon urang teu boga duit Si itu mah geus minta kasbon. Badrar sia nu kolai-kolai. Bener. Di pasar aing muter di neangan sia. Sugan teh jaga makam, aden ke mana-mana ieu. Nya ka mana tuh? Makam udah mau mana-mana ieu. Yo, ieu teh paena ge kakarak ieu. Tidang RT teh. Heuh, kakarak. Ya aya nunggu selila ge. Ayeuna malam minggu. Nyaho meureun. Ai jangan mah. Malam minggu. Ngasbon moal ayeuna. Heuh, eta maksudna. Kajen ai moal mah. Aduh, Aing dek pake kadi itu meureun aing dek liar. Aya urusan. Dek ngukur taneuh aing. ayeuna teh poe Sabtu. Berarti malam minggu PT. Kamari mah. Kamari cek aing ge di kasbon mah. Udah kuaing geus pake meuli beas itu. Ibisi ya. Curi bener. Ayeuna malam minggu.
Uing rek kasbon. Ih, aing teu ka mana-mana di kamari ge. Aing di imah sia teu dikeun ka imah tuh. Ngomong lagi. Ya, Pak RT. Randa gede banget ya bujur lah itu. Di mana? Ini pojok. Udah buat eta mah. Luar Randa mah ngadenge. Ayam pot ayam lah aing kata ge beja cenah ngancang cenah. Tong lalung itu aya si lain jagaan atuh. Ya eta mah bolo. Pokoknya mah ayeuna mah kasbon. Anu imana eta mah anyar keneh eta mah anu lalakina. Allah. Lalakina maot cenah. Udah teuing ah. Aing ka ditu heula aing mau ngasbon atuh nya. Ih, Rek ngukur. arek. Geus dagoan aing ieu. Gede atuh Pak RT. Sorangan lu. Minggu. Aing gencan. Can ngasaan. Aing heula atuh karak sia. Kasbon. Biar mau kasbon Pak RT. Oh aing hayang seureut eta ka jelema eta. Pindahan. Dari jeung 52 tingkat cai. Orang Jawa teh di luhur. Orang Sunda di handap. Udah teuing ah. Cek orang Sunda teh cenah. Mas, ini tai siapa? Tai urang cenah. Cek orang Sunda teh, ilok tai urang gede cenah. Teu hidang eta jelema duaan parbut teh tai. Lamun aing mah nu carita moal ngarenge pisan. Ai sok ngikut. Bina-bina teuing. Sia ngasbon moal. Tadi ge ngomong wae Pak RT, urang kasbon. Biasana sia malam minggu sok ngetak kasbon, ayeuna mah henteu ye. Aja naik itu mah. Neangan-neangan. Kopi ke tuh. Kasbon. 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 Aing mau kemana-mana tuh ay sieun mah di dieu. Sia mah Main ngomong ieu. tah jaga di ditu di hajatan sieun di dieu sieun. Terus ku aing baturan heula hayu. Ya. Kasbon. Jakeun malam minggu ayeuna ieu. Eta sia boga di mana eta? Pantesan teu dagang ngaskon mul sia. Boga duit. Gelut ayo, Pak RT. Gelut. Kai marada. Ayo tuh. Atur kenang ieu. Aing ngomong gawe. Sia mau ngalah sisirian di dieu. Tapi sieun tapi sisirian wah. Kagum ya. Sia mah kurang hidang sia mah. Aing main siun aing jadi hansip ah. Lah aing mah katila teh ngukur itu aing telepon we. Pak RT. No. Terusan aku maya. Kalau udah main ngelancong tuh sih. Bidang banget tuh. Udang. Belum pacul celina. Dibedakeun. Nyalabatan. Ini bendungan Jatiluhur, mangpet. Bilang cerita. Yang didengek tuh. Oh no! Pengen gagal deh main nguling enggak apa. Bente. Mas enggak. Teh mana budak, Bang?
hendak ngukur teh. Pak, terjadi ngukur teh. Malas ya. Aing geus pakai baju dinas dek ngukur. Terjadi. Duh, aing kumaha cenah ieu aing. Aing mah. Ah. Teh. Respon. Yang udah kene wae. Teh. Teh. Gas. Gunting, batu, kertas, gunting, batu. Menang aing di luhur. Kopi yang pakai. Gantian jadi aksi. Yeah, my